Wah, Aji kacau. Kacau Aji kacau. Datang sih mah kacau. Kacau kumaha? Alah, aing nu ripuh nama aing. Alah, halain naon Aji nyaho budeg di jelema teh. Nyaho aing budeg, sia teh Aji budeg aing nyaho. Wah, kacau Aji. Hah? Boting cager. Moal cager-cager Aji moal. Nepi ka kiamat datang oge. Moal garanya ku sia tempo da budeg Aji budeg sia teh. Budeg sia teh budeg. Aing gesek lalajo dina YouTube Aji. Budeg sia teh ketek ka aing sanu maot Aji. Pasti anjing pasti teh. Aing nyaho lah. Bapak maneh maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha mautna itu anjing aing nyaho. Aduh, liper. Kututut anjing tutut. Alah nyaho anjing aing kitu sia teh. Tutut anjing lebok sia. Nyaho sia teh tutut anjing sia teh. Geranya ku sia tempo da budak anjing budak. Moal cager-cager moal. Bolot sia teh. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti, geranya tempo geranya. Diterima. Bulan tah. Cek aing oge anjing. Budak anjing, budak. Tutut lebok anjing. Kumaha Gusti? Dong dijawab percuma. Diterima. Nona tutut anjing tutut. Hakan ku sia jeung cangkangna anjing. Ubek balongna ku sia. Kere tututna kere ku sia jeung cangkangna. Nona kete ka aing geranya merong geranya. Kete minta tulung ka aing merong geranya tempo. Geranya diterima. Nona tuh merong geranya merong geranya tempo anjing tempokeun. Geranya siapa tempo heula tuh. Geranya merong ka aing minta tulung ka aing, aing pusing. Geranya geura. Ya. Cek aing oge anjing ya. Aing mah nyahoan, cek aing bakal nempok aing, bakal langsung. Anjing. Bau bangke sesungguh teh. Naon cenah? Cek dunungan teh, kumaha anjing. Naon cenah? Ku tutut. Lebok tutut ku sia anjing. Oh, alhamdulillah atuh. Aing ditampi mah aduh sia anjing. Ditampi, aing tutut ditampi. Alah, nuhun alhamdulillah da kitu da si abdi mah deukeut jeung dundungan. Iraha mautna. Naon iraha mautna. Oh, aya we pun bojo mah didorompok. Alah, ngajawab pamajikanana. Aduh, teu nanya pamajikan sia henteu anjing. Naon teu nanya pamajikan sia. Oh, insyaallah. Engke upami di sim abdi tos nyase ameng ka bumi salira. Tenang, ai diajar ngaji maka abdi. Insyaallah ku abdi diajar alif-alifan. Ya Gusti. Tuh cek Gusti ge nya anjing. Gusti teu ngomong teh naon nya janji. Aduh. Alah. Naon teu. Oh. Dua pun anak mah. Teu nanya anak si anjing. Nya hiji pun bojo mah. Alhamdulillah ayeuna teh nuju dagang seblak. Icalan dagang seblak. Seblak ceker jeung seblak tulang. Teu nanya anjing. Dan teu nanya aya 2 rupi. Aya nu lada, aya nu henteu. Teu nanya ke seblak anjing teu. Is upami lada karetna 2. Cirina teh upami teu lada karetna hiji.
tak upami nu teu ngangge karet tak eta teh bangkrut. Ya anjing. Aduh anjing aduh. Teu nanya pamajikan sia teu nanya ke seblak anjing. Lalaki jeung awewe pun anak mah alhamdulillah kumaha nya sakola atuh sakola anu ageng lalaki sakolana teh di PAUD nu ageng tah nu alit mah awewe sakolana teh di SMP ya jabati budeg teh gelo anjing teh balik anjing nu gede di SMP nomor 2 di PAUD dibalik is seblak sanes dagang tutut dagang seblak lain urusan seblak anjing urusanna dibalik anak sia nu pagedena di SMP nu kadua di PAUD aya nu lada aya nu henteu kumaha karet si kabdi oge aduh alah urusan anjing SMP jeung PAUD anjing is panginten eta mah karet mah hiji pegat janten sanajan hiji ge lada jigana nu hijina pegat teu urusan jeung karet anjing rek karet pegat rek karet naon kumaha sia anak sia tibalik anjing tapi nabi teh aing urusanna jeung anak sia goblok lain jeung seblak anjing dengekeun ku sia anjing kabina-bina teh sia teh anjing oh sia sirik budeg atuh poho insyaallah sanes waktos abdi ka itu diajar ngaji da abdi teh keke ustad ustad anjing aduh kabayang dititah dakwah ka Don Macul aduh insyaallah nya urang tina alif-alifan we tina alif-alifan da abdi ge diajar ka Bapak Haji Yayan ti Tanjung Sari anu gangguan pesantren di Tanjung Sari diajar ka Bapak Haji Yayan nya surup mantek naon teh nahu mantek bayan madi eta diajar lan insyaallah ke ku abdi di pasianda abdi teh ke ustad nya asok tak ulan naon nenek oh dakwah alhamdulillah teh panggung ka panggung teh lumayan da abdi mah tara ngahargakeun non teu ngahargakeun naon ke hiji-hiji atuh abdi rieu teh sia anjing eueuh nu nanya hiji-hiji jadi aduh alah hayang teh aya gelap ka bentar sia amin mudah-mudahan insyaallah amin aduh amin jadi goblok alah insyaallah ke abdi upami salira hajat ke ku abdi pangdakwahkeun dengekeun ku si haji lamun sia dakwah di maing heung sia keur dakwah dina panggung keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aing dihandap panggung sia dina gaji ku aing sia keur assalamualaikum teh assalamualaikum aing dihandap gosrek tah kitu atuh ngadukung ngadukungnya si anjing diuk anjing ieu mau bener sih teh mau bener ulan teu ngomong tah dengekeun hayang-hayang teh mending aing ngomong tah sia teh dengekeun labok anjing alhamdulillah ya Allah geus lohor deui si anjing aing mencus disangka bedug aduh tah nu langkung sae pisan mah ku tutut tah aing ge nyaho ngandeun nu liper is tutut heuh anjing aing ge nyaho is tutut
Anjing, aing ge nyaho bar liper teh ku tutut. Is, sanes ku eta? Kunaon? Ku tutut. Aduh anjing. Parah anjing budegna parah. Jigana ieu jelema teu make ceulik. Aduh. Tuh cile di hareup si anjing. Pan aing nu teu heula. Di tukang diukna. Ngadun luak liuk si anjing. Samaruk nayangin meureun. Hei, Anu niuk. naon? Di tukang diukna. Ku tutut. Eta sakitu jelas ku tutut. Tutut janji. Di tukang diukna beleguk. Hei, naon? Di tukang diukna. Aduh janji. Hei, naon si mana teh kain teh noe ngomong henteu. Itu teh ngomong cina aing. Di tukang diukna beleguk. Ah, mung aing merek di tukang diukna. Pas cek aing kitu sia teh. Samaruk nikah nangan tutut. Nah kacida pisan Kulan teu ngomong. teu ngomong kulan sia sama Teu ngomong kulan sia teh. Tah hayang ngadenge ngomong aing badengkeun tah. Cobi. Anu tuh. Kelas eta. Lebok anjing. Alhamdulillah ya Allah. Geus lohor deui. Si anjing. Aing mecus disangka adan. Aduh. Nah, kabina-bina teuing jelema. gurawilan gitu Joli si Haji aing pogo da si teh papatong celek dina hidung aing kabina-bina teh si teh ih tawas lain ka kolot belegung bawa kasopanan kabina-bina teh si teh ae ngeus Haji Ideng amak gendring di tepung naon saneuleu kang ngadeg-deg gitu auti itu amarah teu kawadaan hei alah naon dari mana ceplak gitu itu naon saneuleu naon nolo naon aduh alah naon si teh alah naon aduh galau naon nyawaku naon sakain naon aduh nepi ka jangar sirah aing didegung-degung ku sia emangnya gua cowok apaan ada masalah buatlah ya naon cik atuh lempang teh neuleu nempok ieu mah tungkul ngadudud jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing gitu jadi maneh ngamak teh gara-gara ulu aing diadu jeung ulu maneh heuh sabab teu neuleu jadi nu salah maneh dipikir-pikir mah lain aing anu salah saha sia nah aing dengekeun belagung geus pugu pan aing mah teu neuleu tah maneh nu neuleu ka aing heunging ka kaitu bere jalan ngageser ieu mah cere dirinya jiga nyieun masalah jeung aing emangna aing rek sieun jalan lega tuh kurang ajar awas ya aing disantet goblok sama letik-letik ke galaksi emang bina-bina teuing nyaho emer na batur sia ku aing aduh emer bina-bina teuing gini aya Gusti ini kayak Ari sugan teh kapiting ya anjing dunu nggak disangka kapiting hei hei hei
dudungan disangka kapiting. Hei, toel si eta mah. ih, Allahu Akbar. Naon dulungan disangka kapiting. Is tutut jadi tutut jadi. Aduh, hayang galungannya jeung aing jeung tutut ya. Aya naon Gusti? Heula, Lan heula. mending ayeuna. Maksud teh geus nyaho sih. Nada yang ge teu riweuh. Aduh. Daguan. Antosan sarapan abdi tos ka dieu. Engke cenah. Monyet lain ka sia aing mah. Miluan. Hayang miluan Marokana rek di bawaan padahal moal Gusti nya. Nya. Ya Gusti oge nya wayang. Si itu mah pegagalahan Gusti nya. Nya. Pake waeun. Si itu mah ka abdi nyawaon nya. Nya. Si itu mah goreng patutnya. Nya. Mami abdi kasepnya. Henteu. Lempang teh kawas nu kasurupan sia. Usuh ayeuna. Tinggal lihat tuh. Buka tuh topina. Halangan ku topi. Buka topina tuh, woi. Jadi gitu budak Badung teh. Jol iya. Halo. Halo bro. Halo bos. Halo selebriti. Ah, Halo. halo. Beres. Aku idola kamu. Jauh. Waduh. Ada lampu anyar. Lampu disuit. Naon sia? Naon dulu? Macam mana pula lah kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak bela itu kena sirah apa? Naon dia? Mana emang ngomong teh gitu euy. Beda. Urang mana? Aku tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Alhamdulillah urang ranca ekek. Ajik Medan goblok dari ekek. Sama Bandung atuh. Budak dasar. Urang Medan, betul. Di Batak, betul. Geus lila aya di Sunda. Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Apalin. Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila aji gitu. Oh can nyahon bahasa Sunda merenya. Can apaleun bahasa Sunda. Can paham bahasa Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten 3 sasi abdi aya di Sunda. Goblok teh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Urang mah nya. Aing ngaran maneh? Nama apa? Ucok Humarurung. Yo si Ucok teh nih. Ucok Humarurung. Galingi. Ai di dia jeung saha? Sama adi apa? Saha? Butet Humaregung. Halo. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris sebenarnya. Keluarga reeng. Keluarga iya. Ninina tampek. Akina. Hari bapak mana? Bapak. Bapak mana? Bapak apa? Siga rantang. Siga rantang. Hari Inung ya siga termos. Hari Aki siga seeng. Oh, keluarga perabot dapur.
berarti masak uyutna hawu jika na jelema ya bisa bahasa Sunda sakedik anjing ya itu sakedik. Maklum orang Jakarta. Meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang karena kesenian Sunda itu si abang rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan itu hees jeung si dede, tetapi si abang itu rees jeung dede. Rees jeung dede, nah itu rees jeung dede, beleguglah kau. Nah dari mana bisa ngalagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Waduh. Bubui Bulan, betul? Bisa? Ya bisa. Dijawab. Oke. Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan teh kumaha sih? Anjing deh. Engkau apal? Ya lupa lagi lah. Negen. Bubui bulan sangrai bentang panon poe di sasate. Itu lagu Bubui Bulan itu nyerep kena hati, nyerep aja gitu nyerep. Cisok, oke, Bubui Bulan dah, oke. Barang mitin aku mah. Bubui, sudah. Bubui Bulan. etari Enak ke? Saan sakit. Anjing nyeri goblok. pedo Bubui Bulan. Alah bener. Bubui Bulan di sangrai si bentang lah bah. Panon poe cigen panon sia. anon aku Eta mah Guys, si ulang lagu Bubui Bulan sia. Era ku Bapak Lurah. denge-dengena. Ya Bapak Lurah Dria. Ahli seni teman. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut siabang orangnya. ahli Bisa, ya bisa. Lagu naon? Siabang itu paling resep itu kopi dangdut. Eta. Kopi dangdut, betul? Cisok, oke. Kopi dangdut, oke. Nayaga. Yo. Nayaga kurang kompak. Yang kompak malu sama desa Cikakak. Desa Cikakak ini orangnya kompak-kompak semua. Masa Nayaga tidak kompak berompak? Kompak cek. Oke. Nayaga. Waduh. Naon? Tukang goong tidak yoyoan. Temenang pajarkan itu temenang. Satu kali lagi minta yang kompak. Ini khusus Nayaga semua. Penonton jangan ikut yoyoan. Ini khusus Nayaga. Oke, satu kali lagi ya. Yang kompak. Nayaga. Nah, itu kompak. Kompak naon anjing? Kompak jempe. Oke, Nayaga, I want to sing a song kopi dangdut. okay Are you ready? Ready, okay. okay 1, 2, 3, 4. come on Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona halunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyenangkan menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Jauh di mana saya keterangan yang
teu sarapan heula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aduh naon. Ya Allah ya Tuhan kami. Mudah-mudahan arwah hirup kene anjing teh. Mudah-mudahan kopi nah. Montong pipiluan nyanyi goblok jadi aing lieur. Make otak atuh. Jadi overlap itu. Naon? Naon? Aya kunti. Lain kunti anjing nu seuri. Ampura Kang, ampura. Sami-sami. Da suganten teu kitu atunya ampura Kangnya. Nah eta Dangdut teh teu kitu. Nah ngomong naroba. Cici ngomong deh. Eta aneh. Macam mana pula lah kau? Oh salah denge unai. Denge kena lah tu batur ngomong. Naon? Geuning eta bisa ngomong Sunda gitu sia teh. Nah gitu. Cina sia teh orang Batak. Ayo. Dari orang Batak aing mah di mana? Di Duku Jeruk Ceda. Duku jeruk tetangga atuh Cikakak. Jadi poek aing ieu euy. Sugan teh we orang Batak. Baru didengekeun ku aing pete orang Duku Jeruk. Atuh eta mah deket Karangmaja atuh. Katangaran Degan, deket Cibenung. Kaituna desa pene urang nyaho. Sada naon eta? Teuing. Naonnya? Mana tadi anggap ya aing ngomong. Kita aing ngomong teh beleguk. Oh radio meureunan. Disangka radio buka kecamatan atuh euy. Nah ka aing ini. Wah. Astagfirullahaladzim. Naon? Tingali. Naon? Itu melon segede kitu. Goblok sing nyebut melon aing. Gas. Ka dieu laon. Teu sudi. Hariring lain kuring tapi anu maha wening haleang lain kurang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang datang nyeratang ngademan ewuh mangkulingan rana ewuh mangkulingan rana
anak kulalana Gusti Bapak Guru aduh ngalana kulalan Gusti kasopono kasopan
datang nirata ngademan datang nirata ngademan ewuh mangkulingan rana denira sedanten ulah dia peladam tamah hangkut buta iya parantos sempak merbayak sadaya patih kana kasakti wonirahangan tiga atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamilik anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur batur-batur rampak sekar vokal grup der manirikeun maneh kaciri sama hayang kupuji kudunungan teh kaciri sama hayang kalem kudunungan teh matang laon lamun guyub jeung batur bareng bina-bina teuing sia teh penting-penting henteu sia teh ha dawa maneh ge aman paduli teuing sungut aing sungut di paraban ku aing sungut di wawalan ku aing nama kejeng pipiluan karena urusan aing kumaha aing weh lain kumaha aing pan maneh teh rombongan urang saha maneh teu haralayang teuing teu hayang aing mangahiji jeung kaum duafa teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin aing mah jelema beunghar aing mah menak aing mah jelema gegeden saha beunghar aing beunghar naha lagi mah nya nu beunghar bukan nah si teh mamawakan buuk dawa bukan teh ka hayang aing mana nya bukan aing di batan untuk mana juga pager cie agak untuk aing juga pager cenah si Aji ge cicing lan cicing mana teu lompatan tadi dia cicing maksud aing teh jempe wah jempe mun kita tadi jempe ketu da abdi mah jelema nurut lamun cek dunungan jempe ya abdi mah tara ngomong deui abdi mah lamun si itu ditita jempe teh aya we ngocomang ya tri kapet si woi ini galak boga dunungan teh kedatang bulan juga namanya sensi aya naon ieu tikus dik ya kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja perkawis dina poe ieu jam ieu menit ieu detik ieu kabeh pasukan khusus dina waktu ayeuna kudu irit gara-gara amarta bade naon itu menijal rempe kieu nu ngomong coba eta hayang ngabom we aing ka sia ye majar teh nu ngomong saking garecokna aing mah ngomong ka sia kana tutut teh anjing aing nyaho bina-bina teuing wireh nagara amarta geus ngahina ka nagara urang wayahna nagara amarta geus ngawiwirang ka nagara urang balikeun ka nyeri jeung kapeurih urang sadaya maksana tong nyaho naon-naon alasanana nu